Emang kos gitu deh kuadet penting baik mah sholat belah pokoknya mah guys. Memang bener penting mah sholat baik mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salat teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu naon nu babarengan. Aing geus ngaja. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusu kajeun aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus. Wah. Enggak jadi ka sorga ya aing saking teh khusus salat ieu cek cenah. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Di ieu kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat. Saya aing mah teu bisa khusu tetep bae. Saya bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aing nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratan kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh ya. Masyaallah jaga teu teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da tuh di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalau mereka teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan budak kita teh husu ngaranna teh salat geus kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat teu pohara jasa. Tuh malaikat ge nyatetan salatnya nangis loba jasa. Jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusu jeung teu khusu. Ya malaikat teh nyahoeun kana mah. Ngan sakadar nyatetan doang salat. Teu nyahoeun nu mana nu khusu nu teu khusu teu nyahoeun malaikat mantu. Mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh
lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Wallahu a'lamu bimaradihi walladzina amanu lan utawi wong akeh kang padang imankeun ya alladzina kabeh wa amilu lan padang amal ya alladzina kabeh as-solihati ing sake amal kang saleh. Mubtadaun yaiku dari mubtada wa qaulu lan utawi dawan Allah lan nukallifu ngadawi ayat lan nukallifu nafsan illa wus'aha. Manane oranana merdi ingsun agung ing awak-awakan angin kawasane nafsan to kota tegese ing kekuatan nafsan minal amal saking amal. Itiradun bainahu wa baina khabari ku itirad ing dalem antarane mubtada lan ing dalem antarane khabar mubtada wa huwa lan uta khabar iku lafaz ulaika ashabul jannah. Utawi samudawane mangkono alladzina iku pirang-pirang kang andoene surga hum fiha utawi ulaika fi dalam jannah khaliduna iku kang langgeng kabeh. Wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wallahu a'lamu bimaradi wa nazana lan maca dusun agung matu suduri ning barang kang tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina min gilid jatana saking ngunak-ngunak ikdim tegese ngunak-ngunakana kang ana yaiknin bainahum iku tetep ing dalam antarane alladzina fi dunya ing dalam dunia tajri kang lumaku minta tihim saking asar-asar ing alladzina Adil kusurin tegasing dalam asar-asaring pirang-pirang gedong alladzina lanhar apa pirang-pirang bangawan wa qalu lan ucap ya alladzina indal istiqrari fi manazili ing dalam dalikan ila teping dalam pirang-pirang panggonane alladzina ngucap-ngucap ing lapad alhamdulillahilladzi hadana utawi jenis puji kutang tu kado ya Allah kang nudukeun ya Allah na ingsun sadaya lihadal amal kado iki amal alladzi hadza jazaohu kang utawi iki jariyul anhar min tahtihim wa dukhulil jannah jazaohu iku babalasan hadzal amal wa bakullalan wadanana ingsun sadalina tadi kudrapun yang tak oleh pituduh ingsun sadaya laula dan Allah lamun oranana
nuduh kena isun sadaya sapa Allah wadi pajawab laula dan buang apa jawab lapat laula dilalati magobla ala kena nuduhkeun barang kang tetep dalam sadurunge laula go alaihi ngatas jawab laqad ja'at rusul rabbina yakti teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun agung bilaki kalawan bener wa nudu lan celuk ya allazina an satune kalaguan tilkumul jannah utawi mangkono surga iku uristumuha den waris sira kabeh ing jannah bima kuntum tamalun kalawan barang kang ana sira kabeh iku migawe sira kabeh ta'maluna iku migawe sira kabean mukhaffafatun iku an mukhaffafah ayan laut tegazazatun kalakuan au mufassiratun atawan mufassirah fil mawadil khamsa dalam pirang-pirang panggonan kang lilima tilkumul jannah uristubuha bima kuntum ta'malun lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufat ta'ulahum abwabus sama bal dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat kita salat henteu kita zakat henteu kita puasa henteu kita haji henteu kita ulah maling korupsi kita ulah mabok kita ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama mual asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwal fi samil khiyat insyaallah na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji ulama ingat ka wa'du ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cekna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh ih kumaha waduh deui insyaallah ceknya lagi atuh sebab beusi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeun ge pan lain deui atuh ngaca shalawat nanti jauh kene ngahiliwir seuni ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu janji Allah tengekeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa amilus sholihat dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim
di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakat, jinayah. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina. Nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna. Kitu kene puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalan anak wa amilus lihat enteng iman ke Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan sadaya tuh coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan aing iman baik ka Gusti Allah berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul ya itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kanjeng Nabi. Tah. Ngamalkeun amal saleh. Dole di masjid anu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal saleh, salat puasa. Wow, Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Munggah haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh, kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kanjeng Rasulullah. Nah ieu ulaika ashabul jannah. Surga. Geus murah jasa surga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae bukan Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi dek ngaji aing salat subuh heula ajo niata qodho berarti bener kan na ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah maji lihat salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qoboan Allah itu kan bener berarti kan bener surga itu sanajan kabeuragan tuh salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 teu salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo ngan atuh aju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut tong setik oh masalah mun kieu mah sih salat enggeus salat zuhur sabarakat 3 iya budak kudu servis ya tilu ke asar saya geus salat geus salat asar sabarakat 2 wah
Ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Ieu bener tepat. Zuhur opat, asar opat, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus solihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama sholat tak kos gitu salib aja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum ya guys ayo salat berangkat opat pan cepet amat jumping kan geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan sholat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadal coba eta iya teh geus lagi salahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang teh Pak kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu ngeus penting salat bae deuk khusus deuk henteu ayo salat bae pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeuli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero da ge kadeuleuh ku ngagengcelang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng geus hese Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon beli fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga ye hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saeneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah
Masya Allah kali itis jasa. Iya teh lawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bogan nyana teh iman ka Allah. Bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teu asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amalis sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amalis sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokoknya mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ya ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh tah kuari dipaksakeun supaya khusyuk emang khusyuk babari ustad ge teu bisa khusyuk cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa khusyuk jangan bisa khusyuk mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusyuk lantaran khusyuk mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusyuk geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak tepat urusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul hese ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa teman-teman Allahumma akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya saya ayo gerak husukan Gusti gerak husukan ayo gerak husukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanna ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah setan datang khusyuk nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiketa geser saya tik harga anak duh sakilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 nah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat baru Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena
hayang rada nyaman bae sabar duit ya kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sapatu jelema nama di luhur sajadah sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok gitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipu nafsan mang aing mah kos kitu deh kuadet penting bae salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salat teu pati khusyuk di pager bae heulanan kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu naon mah babarengan aing geus ngajar aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus hareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat ka bejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah teu jadi ka sorga ya aing saking teu khusus salat ieu cek deui aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat saya mah bisa khusyuk tetep baik saya baik tak khusyuk mual bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah anu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan saya marufil kurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho. Masyaallah jaeu teu nyaho jadi kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong, "Wet." Udah kureungit bae ge, bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembekat teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh khusyuk ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk teu nyahoeun malaikat mah tuh matak laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah
kuaya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang. Ya menteri di kasorga baik geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikan ke ditanya kebelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun biasa sukari rada ngarentet deui aing ye Sidina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mangalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah ban capetan biasa pan
nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng sengitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan kurang menuga pemajikan kos gitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek Pak eta urang nyandung bae kitu lho pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh naon ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeus teh jadi budak memeh balik mending di mawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cak yeuna teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cak yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagah dipagawe tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai tadi bae lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bae geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya teh aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bahwa nu geulis bacan bisaeun ibadah bahwa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi jana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititahan mika cintana kalau dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par bizati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis
mulai urang cinta ke Allah awewe eta cinta ke Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeng gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju karang itu di agama aju kacapitan lain itu di deule batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna narik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakina aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heuh nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing isin-isin ka anak heulanan tuh ka anak isin Masya Allah ieu lain lalagaan nah pasbar bisa tidit ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabal la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat lah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bamana teu khusyuk iraha khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayana pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang benar apaan aing ngaji di Cilongok la nu kalipun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge buah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabun ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa
cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen buku make henteu ieu mah kadi kalau motor tuh teu ngeurang boh bararau kieu ke kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura asup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkana dek dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga mah teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak kana tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang mah tos di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengrek sempak geus aya di juru oh geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embong isi aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak yen teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si mbah dikecerokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngusur atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ya bersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazana ma fi sudurin min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak tuh kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente bisa kali ieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heulan teh. Sakedeung ya kana ngaberesan kreditan doang. Panas, batulen panas-panas deui. Keheng aing neraka. Tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga. Oh nya, saya langsung pengen tuh, cakep. Dongeng tanya di sorga teh beres kan. Tuh si anu karang datang tuh, woi dadah ka dieu. Sia teh katakan neraka, aing rada kebal, jadi nerakana. Emang kunaon gitu. Aduh, aing geus hese nyaritakeunana cenah. Aing tukang ngoyak-ngoyak si Mbak cenah. Kasarorga kabeh geus tah. Wo aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia kuai. Tungguan sia motor naon sia kuai. Nah disusul sia kuai. Ngunek-ngunek ngaranna. Lamun sabar makan teh oh teu tila bae eta keur carita kendaraan
orang ngawarung sia maju goblok tuh budak awas ya kuai kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia kuai susul sia kuai ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih kuai moal diberes ya kuai moal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik, aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk komo jawara ngunek-ngunek kos kitu tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pacar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman takos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah ngunek-ngunek syirik dengkit nyidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu syirik kanu di luhur nu di luhur teh takabur kanu apa akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus dina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang dihandap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengkit aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tamuhuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusi pankunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah dalam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sakira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya Pak hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepet cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumaha padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos kuari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis
henteu angger banget urang poe ieu kos kieu isuk lain deui ieulah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat teh geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang bari mah. Larangan-laranganna titah ngredit, titah diulang ngredit, eta kudu dipiceuna. Besing ke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan ieu ka suku-suku. Ih, emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sing hade nyokot duit bank, sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh. Diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun jadi ujung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat. Naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang ke digambarkeun ku Gusti Allah. Ngomong urang ke di sorga ieu omonganana. Urang kabehan asup ka sorga beuh nikmat jasa urang, pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga. Munah. Bapak urang bapak kolot urang kabeh, uyut urang. Ujang ngawareng urang udag-udag siul. Wah beh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa. Aya hiji ben menyelap. Ayo si Edi ke mana? Orang di sorga. Cak mana heunya ka mana eta budak emang kredi ditu nage tidak nurut ta budak. Coba teangan, coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh, tuh, mana teh si Edi budak aing mah nineung ya saya teh budak aing boga rarasana sana ke budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge. Ih, bukan di pasantrenkeun ban keur balik melulu banyak. Sakola ban bebeja nama ka guru. Heuh, horengan teu asup-asup. Di pabrik dahan malingan sapatu kata budak aduh aing mau boga anak ieu hiji lain rasaan lah sana aing mah coba teh angan coba berangkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwalna di teh Edi orang mana ieu Cikupa coba iya tak bo bener. Ih anak abdi ya malaikat. Ya anak teh apa nama ieu mah neraka bae. Pangyabutkeun we teu bisa cak kene. Mau keblok kene 100 tahun kene mah. Di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya. Sebab aya letter C napa di ditu. Soal kaliru urang. Datang ke blok 2 kali itu bener. Dek. Oh. Ieu abah ieu. Abah di mana abah? Abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan. Sia kunaon ye? Bah tulungan. Keur ieu ge pan titah mondok, keur ieu kunaon balik malulu. Aja siapan sakola, pan teu beres. Saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah. Panas ya panas. Tuh, ieu dosa naon? Maling sepatu bae aduh. Aga satu nya imah bukan mah sia dibersihan bae lah di dia. Ente bisa bah minta dicepetkeun gitu. Jawab lah. Mana pananya di itu? Aya saya di itu di blok C nya ada di itu. Aduh, geus teu kadele banget nya nama. Sak mana heula ka jelas nya gedan dibersihan heula lah. Jaka ge moal ka mana ge ka sorga kene. Cak adina tuh heuh nganggeheng mak. Tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang. Sedih, masya Allah, gitu masa Bondoroyot, asup kabeh ka sorga kan ngeunah. Nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh, kieu ngomong urang ieu. Ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha coba omonganna? Wa qalu wallahu a'lam